Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Kelet ayeuna bagian anu ka-23 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet bagian anu ka-23 na. Kumaha salajengna sorot cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung das. Kurang ajar nasaha Andika wani-wani ilu biung kana urusan kaulah sa Andika, cek gegedug na si Jubahideung. Nyi Suryati anu memang keur puasa ngomong ukur ngabalas ku pepeta anu ngandung panghinaan. Atuh gegedugna si Jubahideung pasti we nafsu, amarahna meh teu kawadahan harita gancang marentah pasukan siluman kalong pikeun narajang ka Nyi Suryati. Julung-julung blesat sabaraha urang siluman kalong saterusna ngepung Nyi Suryati bari langsung narajang. Sedengkeun Nyi Suryati sikapna tetep tenang mangsa ditarajang ku musuh lobaan teh. Jirimna tetep kokolebatan, malah nu ditarajangna nyaho-nyaho harita pating galebru keuna ku gempuran leungeun Nyi Suryati. Cebrod des jungkal las. Dina waktu nu meh sakedeung musuh-musuhna Nyi Suryati geus ngarilas leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Nyi Suryati nembongkeun sikapna anu can puas mangsa ngarubuhkeun musuh-musuhna. Harita gancang nunjuk ka gegedug komplotan si Jubahideung pikeun gancang maju tarung jeung manehna. Aya minangka wakil ti si Jubahideung
Harita samemeh gegedugna anu maju, gancang wawakilna miheulan maju. Curela cenghuk. Di tarajang kitu Nyi Suryati gancang mere jalan pikeun musuh tarung sacara gaib. Brak. Harita Nyi Suryati diuk sila sinuku tunggal, laju mapatkeun jampe pamakena. Gesan tarung ngaliwatan lemes. Anu jadi lawan surti kana kahayang musuh. Gentak ngarapal elmuna pikeun ngayonan wawasen Nyi Suryati. Badan wawakil ti si Jubah Hideung tembo ngageleter. Lila beuki lila jadi narikan ngageleterna. Berewek. Tergosna ujug-ujug ngaberewek. Soeh. Dituturkeun ku nyebrotna getih kental katut paku tina jero bahamna. Sedangkeun ari Nyi Suryati teregrog-regrog tetep tagen dina diukna. Wakil si Jubah Hideung kiwari kaserang ku teluhna Nyi Suryati. Tapi si Jubah Hideung teu nyerah kitu bae, kentak nambahan kakuatanana. Awak Nyi Suryati ayeuna mah anu ngageleter nolak kakuatan batin musuh anu terus norobos asup kana jero badanna. Peladung. Beuteung Nyi Suryati ngadadak ngabeukahan jiga anu reuneuh. Nyi Suryati tangtu moal ngareunaheun beuteungna jadi melendung bari karasa nyeri tur linu. Tina bujalna katempo aya nu kaluar mangrupakeun buuk panjang meh satambruan pagalojeng getih. Seset. Harita leungeunna metak di tempat dina gerakan anu matak narik perhatian. Sedangkeun si Jubah Hideung anu jadi gegedugna kadengi ngalenggak seuri merhatikeun kana eta kajadian. Sok gerapaehan anu nyieun kaributan teh deuleu gerapaehan. Setengah marentah kawakil kapercayaanana gesan gancang mateni anu nyieun kaributan di eta patempatan. Mungguh aneh anu luar biasa. Harita beuteung Suryati ujug-ujug beulah sarta ngaluarkeun hulu aki-aki anu geus cetok uis. Blak. Awak Nyi Suryati ngageblak nang karak bengkang bari teu usik deui. Makhluk anu ngarupakeun aki-aki sirahna wungkul jeung sapotong badana. Punten, makhluk anu ngarupakeun aki-aki sirahna wungkul. Sapotong badan kahandap mah eueuh nanaonan ku rorongkong. Awak makhluk nu ngarupakeun aki-aki teh tarangna kararejut jeung sulah. Leuwihna ti eta sakujur badana dibulen ku lamad jeung getih kental. Pejit Nyi Suryati kadang aya nu meleit kana beuheung eta makhluk. Sarta kajadian saterusna mungguh di luar dugaan jeung aheng. Eta wujud aki-aki teh langsung ngarontok si Jubah Hideung, laju dirojok dadana nepi ka tambras. Laju jantungna ditudut sakaligus. Sat! Brut! Antukna wawakil ti si Jubah Hideung teh ngajengkang rubuh. Kalayan sapasang panonna mun delik kaluhur. Eta makhluk anu ngarupakeun aki-aki teh terus we mubus asup deui kana jero beuteung Nyi Suryati bari mawa jantungna si Jubah Hideung. Aneh deui bae, eta makhluk anu ngarupakeun aki-aki teh terus ngaleungit. Dituturkeun ku beuteungna Nyi Suryati anu nutup deui tur beleger. Taya cecel, taya bocel saeutik-eutik acan. Korejat. Nyi Suryati gancang ngorejat tina ngagolerna, laju nangtung pancuh hareupeun si Jubah Hideung. Ku ayana kajadian anu cikeneh kabandungan ku kabehanana. Pihak si Jubah Hideung loba nu malunur jeung kabur. Kasima ku wawasen Nyi Suryati. Ilmu Nyi Suryati memang aneh bin ajaib. Sadar kana kayaan si Jubah Hideung jajadugna harita langsung ngabelesat narajang ka Nyi Suryati. Sathut belesat. Sakapeung mah panarajang si Jubah Hideung ibarat sagulung haseup ngabelesatna mungguh lir kilat. Nyi Suryati sadar kana kayaan, gancang ngimbangan daya panarajang lawan.
harita dua jirim pating belesat silih sambar di jero guha. Eta guha dipake ijen jajaten anu rongkah, dipinton ku anggota siluman kalong. Beres. Aduh. Masing-masing pating raranjug nalika dina hiji waktu, leungeun masing-masing silih cakar jeung silih jambret. Nyi Suryati tiap kabeunangan ari tatu mah tatu, tapi heuleut sabaraha detik tatuna sirna deui. Atuh si Jubah Hideung mencerong seukeut kanu jadi lawan. Sakti oge geuning eta mangkluk teh. Aing kudu hati-hati cara ngungkulanana kieu carana mah. Cek si Jubah Hideung bari tatan-tatan deui pikeun maju. Nyi Suryati memang geus teu sabareun hayang geura ngabuktikeun saha nu leuwih sakti. Harita miheulaan ngabelesat muka deui Panarajang kanu jadi lawan. Belesat, huut. Atuh si Jubah Hideung gancang mapak ngimbangan daya Panarajang lawan. Hiu cedak, deus. Ti kenca jebrod, ti belah katuh sakali sewang, duanana bisa ngasupkeun tenggeulan kana badan lawan masing-masing. Jebrod. Beureum Nyi Suryati nampol deui gado musuh, disusul tepus kana dada nyiku. Cakung, hiu, deus. Aduh, dalik deug. Si Jubah Hideung ngadalik deug bari sumengir nahan ka nyeri, laju mancuhkeun deui tangtunganana. Nyi Suryati nyikikik seuri bari merhatikeun lawan nu sabaraha kali kabeunangan ku daya Panarajangna. Si Jubah Hideung oge jadi nambahan rasa kapanasaranna, sabab salila hirupna dirina can kungsi kabeunangan ku lawan, komo nepi karubuh mah henteu pisan. Tapi ayeuna aya anu datang nyen kaributan, kalaya nyumputkeun jati diri nu sabenerna, manehna bener-bener panasaran. Kolebat belesat khusus. Harita si Jubah Hideung ngetembong ngabelesat, muteran badan Nyi Suryati lir kilat. Nyi Suryati gancang masang mata kalayan rancingeus tur cingceng ngitenan gerakan lawan. Kaseuketan pangdengena dipuseurkeun. Sawukus. Karasa ti tukangeun aya sambaran angin daya Panarajang ngarah kana pundukna. Nyi Suryati gentak nyerongkeun awakna ka gigir. Sarta kareret aya leungeun musuh ngolebat lebah ceulina. Satkeup. Ngan sakilat leungeun musuh langsung ditewak tur dibedol ku Nyi Suryati ka tukang satarikna. Kejadian saterusna awak si Jubah Hideung terus ngaceleng neunggar batu. Koleang kurubrang. Jiga cacing kapanasan, si Jubah Hideung pupuring kelan awakna nahan ka nyeri kaliwat saking nalika awakna tibebeut kana batu nemprak. Lamun teh mah si Jubah Hideung lain jelema samanea, teu ngahijikeun diri sapinuhna jeung bangsa siluman. Tangtu awakna bakal remek pararotong kabeh sarta nyawana bakal ngalayang. Tapi dina kayan keur kitu torojol komplotan si Jubah Hideung ti bangsa siluman pating belesat ka jero guha bijile teruhangan khusus. Ti bangsa siluman tur aya pamingpina Srog. Di antarana laju ngurung tangtungan Nyi Suryati, sedangkan gegedugna nulungan gegedug di bangsa manusia. Tah jadi komplotan si Jubah Hideung teh sanyana mai dua golongan. Kahiji ti golongan bangsa manusia, nu kadua ti golongan bangsa siluman. Ti bangsa manusia mah bedana teh leumpangna narapak kana lemah dampal sukuna teh. Jeung mun paeh teu kabeh robah jadi sakadang kalong. Sedangkan ti golongan bangsa siluman mah leumpangna oge ngaralayang. Bari mun paeh teh terus robah jadi siluman kalong. Si Jubah Hideung gegedugna ti bangsa manusia gancang hudang, embung katara lemah akibat rubuh ku musuh. Punten ieu rada pabelit dongeng nanya. Bagea kalong gendot, anjeun datang dina waktu anu tepat. Kalong gendot, cek si Jubah Hideung. Sedangkan anu disebut kalong gendot unggek bari ngawalon.
Memang geus sakuduna atuh. Pan urang teh sagolongan. Mun aya naon-naon kudu datang silih bantu. Walon siluman kalong gendon. Eta mangkluk kudu modar ku leungeun dewek kalong gendon. Kang Atmajaya pan bieu kabeunangan ku musuh. Jadi bagian kuring anu nindarna eta mah engke. Heug atuh, anak buah marane geus maraju tuh. Dewek jadi penasaran kumaha perkembangan anggota maneh. His, tong cangcaya Kang Atmaja. Bandungan we kumaha ketak anak buah kula. Eta mangkruk bakal rubuh ku anak buah kaula. Memang bener anak buah kalong gendot geus pating salebrut narajang ka Nyi Suryati. Jirim Nyi Suryati sanajan dirempug ku welasan musuh. Punten, jirim Nyi Suryati sanajan dirempug ku welasan musuh, tapi kaparigelan awakna memang linghasna keur jeung lincah. Susah pikeun diungkulanana. Jirim Nyi Suryati lir ibarat sagulung haseup kokolebatan. Kalayang belusar. Komplotan si jubah hideung ti alam siluman, tembong pating kalayang pating balesat. Cedak. Aya nu tabrakan jeung pada baturna. Kalayang kedebut. Di antarana aya nu terus ngakedebut kabantingkeun. Niat Nyi Suryati memang lain arek ngamusnahkeun lawan, tapi arek diperuhkeun wungkul sangkan jadi takluk ka dirina. Waktu nempo batur-baturna tabrakan badan, anu sejenna gancang mencar. Nyi Suryati kadenge nyikikik seuri. Ki Atmajaya alias si jubah hideung kadenge ngagero. Ringkus gurante panenung, hayo maju babarengan ringkus. Ceuk Ki Atmajaya marentah ka anak buah napikeun ngaringkus musuh. Anu diparentah kentak ngalaksanakeun parentah Ki Atmajaya. Opat siluman kalong masing-masing udar rantai panjang anu aya dina cangkengna. Eta rantai teh mungguh cucukan, teu jiga rantai biasana. Beusina hideung meles. Nyi Suryati waktu ningali pihak musuh ngagunakeun pakarang mangrupa rantai. Maehna mah cukup we ngagunakeun karembongna pikeun ngimbangan serangan rantai musuh. Kalong gendot waktu ningali Nyi Suryati ngudar karembongna, bet jadi ras ingat deui kana kajadian. Mangsa waktu ka tukang maehna kungsi ditipu. Anu dipenta batu akik, ari nu katarima ngadon batu koral. Kurang ajar. Hah? Kunaon maneh nyarita kitu? Kalong gendot? Ceuk Ki Atmajaya. Si Suryati anu geus nipu kuring teh apal meureun kakang karembongna tuh. Cek si kalong gendot bari antep neuteup kanu keur tarung. Si Suryati keke. Si jubah hideung alias Ki Atmajaya ngahulang. Dewek rumah sate awas kana gurak gerik eta mangkluk. Tapi cek maneh teh si Suryati alias Nyi Kelet. Dewek mah teu percaya euy. Rakyat Ki Atmajaya ngarer ka Nyi Suryati, tembong geus ditarajang deui ku balad-baladna ngagunakeun rantai. Iya. Nyi Suryati ngagubag-gabikeun awakna sakedeung sarta ngadadak rantai-rantai nu melit kana awakna nungtutan pararegat. Kuatna rantai nu dijieuna tina beusi tetela leuwih kuat keneh tanaga Nyi Suryati geuningan. Malah salian ti eta Nyi Suryati alias Nyi Kelet langsung ngolebat jirimna ngurlingan badan lawan-lawana. Kalayan di antara langsung brak-brik-bru nalambru rarubuh laju ngariles. Ki Atmajaya katut Ki Kalong Gendot meh bareng pating balesat deui narajang ka Nyi Suryati. Saking ku cepet-cepetna gerakan
siluman kalong katempoan ari umpama kalangkang kokolebatan ngelemeng hideung nya kitu deui Nyi Suryati teh eleh geleng jirimna ngabelesat mapak musuh-musuhna belesat tilu jirim saterusna pating belesat meh bareng kaluar ti guha dorok do harita tatangkalan aya nu ngadadak runtuh teuing pada ngagunakeun ilmu naon meh sakabeh tatangkalan raruntuh waktu kahebos kuno keur adu jajaten jeung moal aya nu ningali pikeun jalma biasa mah nalika tilu jago bantrok kakuatan ngaliwatan leungeunna masing-masing cungkal nyaho-nyaho badan anu keur tarung tembong pating jarungkal anu ngalayang ka tukang beaya jeleng belesat Nyi Suryati anu salila ieu geus jadi ulon-ulon kajahatan haita bisa kabandungan kumaha kakuatanana katut ilmu panemuna leuwih luhur batan musuh-musuhna sabab kanyatanana Nyi Kelet mah teu ngacungkal jauh-jauh harita teh ukur ngabangkieu jeleng belesat Nyi Kelet mindu deui ngabelesat ngabagi panarajangna ka musuh-musuhna Ki Atmajaya katut kalong gendot kaget lantaran Nyi Kelet tetela boga kemampuan seperti kitu seak cebrot halo bangkiung Ki Atmajaya ngabangkiung ngabangkiungna bari ngagerok nalika eleh cepat dina gerakan iga burungna dihancak ku dampaleungeun lawan kalong gendot sadar kana kaayaan lawan anu lain bantrak-bantrakeun pangartina gentak harita ngabijilkeun pakarang ampuhna Nyi Kelet henteu kaget waktu nempo musuh ngabijilkeun pakarang ampuhna teh gancang mahena oge nyabut keleneng tina balik bajuna sarua mangrupakeun pakarang ampuhna jeleng belesat si kalong gendot mbungkapi heulan abar jigana teh gentak miheulan maju sea kolebat suku kiu kolebat plos-plos Nyi Suryati mimiti nembongkeun wawasen anu sabenerna jirimna leuwih linghas meh teu bisa katuturkeun ku kacepetan gerak musuh hiu pakarang ampuhna si kelong gendot tembong ngarah kana dada Nyi Kelet hiu beletak serangan si jubah hideung kalong gendot mampu dibendung jeung ditakis ku Nyi Kelet dina kaayaan musuh ngabangkieung kitu Nyi Suryati gancang ngagoyangkeun kelenengna sinari sada anu ngadengena lemah mah daya tahana langsung mangpetan celina lantaran kekendangan asa totos diantarana anu ngariles jeung anu rarubuh kapaehan Ki Atmajaya jeung si kalong gendot mimiti ngarasakeun pangaruh tina keleneng duana pating selengir ngarasakeun kanyeri dina ceuli hiat Ki Atmajaya jeung si kalong gendot nyobaan nadah kakuatan musuh kleneng surak kleneng narikan beuki kuat pangaruhna pikeun anu ngadengikeunana Ki Atmajaya mimiti ngageleter badanna nangtungna geus teu pati pancek kadang-kadang jejarig jegan brek seret Ki Atmajaya depak sarta ngorowotan taneuh garing bret baju Nyi Suryati harita brut-bret sarweh lebah tak-takna malah kulitna oge anu terus kajembolan geretihan sagarupa Nyi Suryati muringis di baru ngaranjung kaget tapi kakagetna teu lila jeung ngarti naon anu kudu dilakukeun jeleng belesat si jubah hideung kalong gendot jadi aya kesempatan pikeun mindo ngalakukeun deui panarajang hiu cebrot panggiung carig jeug Nyi Kelet ngajarig jeug bari nyekelan dadana anu tadi kabeunangan sea kolewat cebrot cungkel culiti can ge pancuh deui dina tangtunganana
Harita geus disusul tepus deui ku Panarajang Ki Atmajaya. Meh sakabeh anggota badan Nyikelet dihanca ku gempuran leungeun Ki Atmajaya. Sea kalayang Cilebet. Pipina ditampiling deui harita teh ku si jubah hideung Kalong Gendot. Tapi sanggeus nampiling pipi musuh teh, si Kalong Gendot ujug-ujug ngarepepengkeun leungeunna bari mencerong kana jadi musuh. Kunaon kaget bari kekerepengan gitu. Pan musuh ge ngabang kieung ditampiling ku maneh teh Gendot. Huluna tulang wungkul Kang Atmajaya. Hah? Tulang wungkul. Tulang wungkul. Tur nu matak masalahna teh aya geter kakuatan anu nembus kana dampalegeun kuring Kang Atmajaya. Sing waspada tuh euy. Si laing siluman piraku teu bisa nyaho kana kayan musuh. Aneh kuring oge bet bisa teu nyaho kieu kana kayan eta mangkluk. Awas Kang. Si Kalong Gendot teu kebat caritanana. Duka teuing arek nyarita naon deui ngan kaburu kapegat ku Panarajang Nyikelet. Kolebat kalayang hiu. Nyikelet badana ngolebat bari metakeun leungeunna ngarah kana iga burung lawan. Hiu cebrot. Alatan dibongohan akhirna Ki Atmajaya anu kabeunangan. Sedangkan Ki Kalong Gendot mah untung bisa kene ngejat ka tukang. Nyikelet teh pilihan musuh diantarna kudu aya nu dibinasa supaya nu sejena jadi tunduk takluk ka manehna. Dina jero hatena terus ngarapal ajian ampuhna. Ajiku Bajrasewu sing ancur lebur badane manungso iki lebur kabehanana. Ojo siji-siji. Hup. Nyikelet harita ngegel kuku indung leungeunna nepi kang ngagerekek di sada. Tumrapna Ki Atmajaya ngagerot tarik sabab indung leungeunna bucat. Bres. Nyikelet nyolok panonna sorangan anu beh kenca. Goak. Ki Atmajaya ngagoak lantaran panon kencana bocos. Ki Kalong Gendot ngahuleng ngaraga menang telemek teu nyarek kasima ku eta kayaan. Dalik deuk kadebut kulitik Ki Atmajaya saterusna guletak gulitik nahan kanyeri. Berat. Nyikelet tuluy ngajewolan awakna. Kulit Ki Atmajaya langsung nyarengled tapak ngajewol. Aduh, ala. Ki Atmajaya gurang gerung nahan kanyeri. Tapi pantrang minta ampun kanu jadi musuh jiga nate. Kuatin kene Ki Atmajaya ngalakukeun perlawanan. Harita Ki Atmajaya diuk lalaunan meh teu dirasa kanyeri nama. Diuk sila bari ngawatek ajian pamungkasna. Letah Ki Atmajaya tembong ngelel manjangan. Bari bijil akaran rungak gak sareukeun. Wukus. Letah Ki Atmajaya nyurungkuy ka hareup ngarah nyerang ka badan lawan. Siut hus bres. Memang keuna Panarajang Ki Atmajaya teh. Tapi kejadian saterusna mungguh di luar dugaan. Nyikelet anu kabeunanganana tapi ngadon Ki Atmajaya sorangan anu utah getih serta lebah beteungna rangsak tobros. Ki Atmajaya terus nyegrok bari nyeklan beteungna ku dua leungeunna. Leuwihna ti eta sirahna oge langsung pejah beulah. Getih jeung polona nyebrot kaluar. Tapi dina kayaan keur kitu atuh. Ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur.
ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.